Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bis-shalah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa bi hadzal maqam ukhbirukum li'anni ma'aman indillah bisihhati wal afiyati barakati du'aikum la'allakum kadzalik. Wa binalika nasbullah azza wa jalla lama a'ta alaina minan ni'ami dalailiha wa daqaiqiha. Wallahu narju ayyadila taufiqa wal hidayah wa yusabita alaina fi qawli sabitil ladhi huwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah li'annahu qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa lidzalika qala ta'ala aidan alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Walidzalika qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu wa habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lupa pada salam wa pada hamdalah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ilahi tawajjahna ilaika bitaubatin wa khalis amalana wa ghafir dunubana. Allahumma fi Rajab wa Sa'bana na Ramadana wa hasil. Ieu zaman geus terakhir ciri-ciri tos dohir. Urang kudu pada mikir, kudu ngalobakeun dikir. Allahumma nabi Rajab wa Sa'bana wa balighna dona wa hasil maqasidana. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kesepuhan, wabil khusus guru-guru dan sadayana
anu setempat baik anu kebihna ulah nyebutna ngan guru ulah doang nyata rencangan emang guru Ustaz Abah Wildan sebagai pimpinan pondok pesantren Darut Tawabin khususna kana umumna guru-guru anu sanesna anu kesempatan satu persatu mudah-mudahan guru urang sadaya ditambah warahmah nikmat iman serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dipasihan panjang umur kalayan istiqomah subur makmur rezekina kalayan barokah dipasihan keturunan anu soleh bersolehah amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahilah aparatur pemerintah baik sipil maupun militer tingkat atas maupun tingkat bawah RT RW na unsur BPD peserta anggotana Bapak Lurah teristimewa Bapak Lurah Adi Supriyadi Desa Alasuwangi berikut jajaranna kasih pemerintah, kasih keuangan, kasih kesro, kasih pembangunan, kasih perencanaan, kasih izin, kasih apa kasihkan. Mudah-mudahan khususnya nyata aparatur pemerintah Bapak Lurah Adi Supriyadi mudah-mudahan dipasihan kesehatan, keselamatan, serta mudah-mudahan dihasilkan kestina segala tujuanana, serta mudah-mudahan dipasihan perlindungan ku Allah tina ngalaksanakan produk kepemerintahanana amin ya Allah ya rabbal alamin. Dahilah muratibul acara garisnya geyeng master of ceremonial koma protokol atas masih waktos kasih privados mudah-mudahan mantenana ditambih-tambih kabarokan ilmu Allah Subhanahu wa taala secara mudah-mudahan dipasihan panjang umur kalayan barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Dailah para panitia PHBI Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dibantu ku ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudiku sadayana demi tersuksesnya terselenggaranya acara. Mudah-mudahan amal tasayang para ibu, para bapak panitia sadayana kumna bikin merayakan maulidnya PHBI Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajadikeun sebab wasilah dihampura sakabeh dosana Allah Subhanahu wa taala amin. Dipasihan panjang umur kalayan istiqomah amin. Tenaga pikiranana materina maupun dia itu mudah-mudahan dibalas Allah dengan balasan anu berlipat ganda amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan wasilahna pangaosan, mudah-mudahan orang sadana nu tau pindah-pindah pisan dipasihan kaselamatan pangraksa Allah di dunia roh akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabatana cumarios nangan bakal terpusing beribados lampung dipayun hayu urang sami-sami ku kita sakur kepada Allah anu maha ghafur anu tos mangpariman nikmat ka urang sadayana terutami nikmat iman sinaran Islam, nikmat jasmani sareng rohani. Kalawan wasilah nikmat tersebut urang tiasa ngumpulung pamprok jeung hong ngahempak merbayaksa dalam olahraga nyata pengawasan pengajian rajaban kalau bahasa digandeng tiamanya Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ni wasalamna urang pucukeun jeung kocokeun ka baginda alam aneh habibina wa sabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi rahmat sinareng salamna tercurah ka para keluargana, ka para sahabatna, ka tabi-tabina berikut urang sadayana anu ngajalankeun syariatna kenana simpang. Mugi urang jaga di yaumil kiamah kenging luhur berat sapa iman kenana amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Isi pribados nangtungna atanasi calikna di payunan para kasepuan, para ibu bapak sadana sanes ku adiku untuk malaku aneh berat kiretang kurang sugi ku pangarti jembar ku pangabisa
namun si pribados anu pertama sejak silaturahmi ka urang kampung Cikobogor desa Alaswangi yang kedua nyimponan janji anu braha tukang kamari Bapak Lurah Adi Supriyadi wayahna wengi anu malam minggu supaya dah nganyehnya kurang nganyehnya umah ya acara naon di Palurah Isra Mi'raj di mana tempatnya di Cibogor kalian bareng ditulung taufik ya Allah alhamdulillah kaulah pisahan hadir san silaturahmi ka urang Cibogor mudah-mudah urang sadayana kumpul na dina ieu tempat ngajadikeun sabab wasilah urang sadayana dihampura sareng disalametkeun dunia sareng akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Yesi pribados lalalui gede kayaknya halangan mangkat hari bak tsunami mah kayak kula dibahas kayak olah tsunami lah emang kula sejarah mah gitu gampang lananya hari bak tsunami mah disisa kaget ibu-ibu sejarah tsunami itu mah ya model baik umat ayina tidak sejarah tsunami kula mah lain menang kula menang batur menang kula diterima baik daripada ngarang kipengkor bikin kula aja nama tsunami kata tsunami kula tanggal 22 Desember tahun 2018 malam minggu acara di Muhajatan di Lampe Labuan pas acara kira kula bernanyeh kekikian Allah ayah CS itu nggak ada buri-buri kadang gula pusing baru sedang mobil Lurah Hadi jadi saksi sedang Masya Allah tabarakallah tah si berbagai cerita dengannya eta jamaah ibu-ibu kabeh halu pagi tsunami cai gede aduh cai itu dari laut dia ulah tajam ngampok cukup lagi mana ya tsunami teh aya gempa teh aya nangun tsunami tak jelema pak piuh kabeh lalu patah padahal mah cai mah tajang kali lu pusing prima terus doang gila pas dulu kabeh parah sepi kabeh itu cukup lagu mah biru lalu patah dipikir ayo kalau saya batai sebenarnya kemarin cuma teh aku terus masalah mati diri baik kumami bawa ulah bawa dipikir pula dari mulai dong ya kalau aku lama melompat mau ngobrol di sana dulu gero ini gitu ngobrol di kursi akhirnya saya belum lompat akhirnya beberapa itulah tapi mau lompat dengan nomor berkat lah saya juga beberapa lompat Masya Allah tabarakallah Pak saya nggak pernah mati pohon nama biar kesana kemari waktu pas beberapa lampu mati waktu ngajar saja hati saya asli bu rendong ini bu kisahnya ada eta di naburan waktu tuh kejadian tanah artis biasa kamu itu setan kapal tuh pengaruh saya tahu setan kita diusung ulama di Lampe Labuan anu akan nikah di situ bapak lupa ada tak pilihan ulang bapak datang pokok nama untuk saya bangun mainlah saya di jamaah balap lompat panggil di jamaah Pak Kiai iya kata saya bahasa Sunda kuih bahasa Melayu bilang orang Sunda itu juga Pak Deko lari atau saya mengikuti dulu cerita ya apa saya tinggal dulu sendiri ngomong-ngomong itu sama kosi saya tidak goblok saya juga ikut dulu pertama lu itu kan jamaah ngomong bahasa Melayu bilang orang Labuan itu juga Pak Kiai punya lampu lari kan atau saya ikutin kamu cerita ya masa dikenalin sendirian saya itu baru lupa bapak datang kata saya Masya Allah asli bu aku setelah tenaga lumpat hari makna bahalo suku menajung kemana lo langsung bokol kakek kakincet gue pulang sengek segala hawa kabilang asli bu tanggal 22 Desember malam minggu di Muhajat Lampe malam minggu asli ya jam salapan jam lewat setengah 10 belum hari aku udah aturannya hari ngambil lupa bawa kabilang ngambil jamaah
Nuju panggil jeung jamaah aja ke rumah teh mah jeung ya sawan teh kenapa ya sawan teh dia. Dari sawah kan yang diberi suku ku Allah tak lumpat diberi leun ku Allah tak lumpat bener eta mah masih kena bisa lumpat aku lumpatin bola aing parah kayak gitu ya berapa ini eta mah menang ke ku jadi sunat karena takdir bisa bae kena ustaz lain bela ada tahu pula ya benar ulah diberi suku ku Allah aku tak lumpat gitu, itu memenang kita tuh sakit sama itu nasib karena itu nasibnya itu bisa lompat pula, bapak pula lagi lah, ternyata ini sedikit sopong jongklok tak, super gimana, karol begitu, supaya terus masalah teman baik pulang di kelompok mobil, oh cete yo, pembelaan mobil daripada kiai cerita, kiai mah bawa paling los nggak, sehingga mereka sopong jongklok benar tuh, akhirnya mudah-mudahan dari saksi KCS. Subhanallah. Eta karo ipingna teh kasokong jongkok. Nak ai ditinggalkeun. Kiai mati nyisna harus menjadi berkat. Mereka ieu mah pamajikan. Asli lain kok kula. Asli yo. Lain ngabawa do ceng lain. Tapi mah ases bari sendal ieu kan. Ieu ya. Sendal ge diambil mau dipake. Pingging pamajikan mana berkat lah. Bor-bor berkat ai sambut ai salam ke nuhun. Aisyah, begitu naon tsunami, apiu, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan eta ngan kejadian tsunami itu waktu hari subhanallah anu sangat dasar, jeung kuhara kejadianana ari nu maksiat dihantam tempat-tempat anu ibadah model keramat matuang caringin anu tahfidul Quran kasih beliau sebenarnya datang eta cainan ngabeuleun doang ngan kana mobil maka tabrak. Nah berarti tak kalau di rumah yang atas sumber tiang, apa beneran tak tersare mana di mobil, cai matas cai laut bisa sampai sakia bu, di mana di radiator eta, lo bahunta, coplok oleh nomor lagi, ku malaikat Jibril, ku malaikat Mikail dibedah heula untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikeun itibar ka urang sadaya bu. Satu dek Kangjeng Nabi dibersihan kene hatena ku Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatna melalui malaikat Jibril diparentahna itibar dihilangkan sayang-sayang setan hasud dengki sombong jahil kaniaya linyok takabur dina hate urang teh itu balurah sirik bicenan tah ieu di antara penyakit sayang setan-setan dibicenan ku malaikat Jibril sareng malaikat Mikail gancang carita eta Kangjeng Nabi tus dipinuhan ku hilim hikmah sareng ilmu sagalana barang tutupan kabeh nyata ku khotimul anbiya wal mursalin gancang carita Kangjeng Nabi diberangkatkeun ku malaikat Jibril jeung Mikail terus piwarang nyata ku malaikat Jibril Kangjeng Nabi piwarang salat di Palestina di Masjidil Aqsa hiji ta Kangjeng Nabi gancang carita geus loba pokona mah eta di Masjidil Haramnya di Masjidil Aqsa Kangjeng Nabi begitu berangkat teh eta Kangjeng Nabi jeung malaikat Jibril tah turun deui Kangjeng Nabi di Baimui Thoibah tah salat teh Kangjeng Nabi Isra 2 anu gancang dari berangkat Kangjeng Nabi turun di piwarang salat di Madian 3 anu kaopat Kangjeng Nabi piwarang salat teh ku malaikat Jibril di Bukit Turisina tempat nyata Nabi Allah Musa alaihissalam ngobrol jeung Allah wa kallamallahu Musa taklima anu terakhir nyata Kangjeng Nabi piwarang salat ku malaikat Jibril di Baitul Lahmi atana disebutna Baitul Lahem nah eta Baitul Lahmi atau Nabi Baitul Lahem waktu Nabi Allah Isa alaihissalam dilahirkeun ku Bunda Siti Maria 5 itibar ka urang sadayang bu bahwa Kangjeng Nabi di alam nafsu eta singgah dina 5 tempat itibar ka urang sadayana dina sabeting 5 waktu ka urang sadayana gambaran seperti itulah jadi muamalah kehidupan sholat non anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi waktu Isra Mi'raj segala perkara naon kabeh dina cara ngalau bersama naon dikumbah segala perkara eta dina menangna 5 waktu 5 tempat andai kata ibu-ibu nalika ngadekeun hayya sholat contohna geura teh urang ngareun minimal
Bapak-bapak minimal ke sholat ngareun ulah terus bae ngagebot, bener. Ulah terus bae ngawilugu, bener. Minimal dina di tempat anu geus dicontohkeun ku Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi geus diberangkatkeun deui ku malaikat Jibril jeung Mikail anu dikendaraina ku buruk ka alam malakut. Ngan meneh alam malakut ku Allah dibuktikeun deui. Anu kayaknya diterangkan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Lain alim basir. Tah ieu di antara di alam malakut ku Allah dideukeun pependakan bogoda sagala perjalanan Kanjeng Nabi tidak begitu mulus, Bu Pak. Perjalanan Kanjeng Nabi Isra Mi'raj tapaulan lain Allah teu mampu pikeun nyata Kanjeng Nabi langsung pun bae langsung barentah salat 5 waktu teu bisa kitu, tapi tapaulan di setiap ada terjadi pasti ada hikmahna. Dua orang perjalanan ieu menuju Allah Subhanahu wa taala loba gogodan rintanganna bener. Kepajauh urang lamun nek salat aya bae gogodana bener. Nek pengajian aya bae sanggupna bener. Oh bener baik, berang sedih lo baik mengerasa. Benar lo buat dari sholat Allahu Akbar dohor. Coba bener kain karena aku lah. Isu kan gak ayat kene sama bisa gitu mah. Benar. Ayat baik gogodana. Benar. Aduh ke ibu macayasnya simul Quran ilakimin nakala minal mursalin mak sinatun mulai sodaqallah ulan di maut karena. Loba gogodana benar. Loba gogodan nama kana orang kudu istighfar ka Allah Subhanahu. Perjalanan Kanjeng Nabi dah digambarkeun ku Allah. Kanjeng Nabi pada perintangan dina kitab dari 17 kemenakan, 17 pemudahan, 17 gangguan di alam malakut ke alam lahut. 17 godaan eta Kanjeng Nabi bertubi-tubi segala naun papendak ku Kanjeng Nabi. Ngan Kanjeng Nabi berjalan terus menerus la sarkiyatin wala qurbiyatin ila hiya geus kemailu Kanjeng Nabi urang imana leutik beurnya aya nu ngajak ka barat ti hayu siap aya nu ngajak ka timur hayu maya madarat saumur eta tadi antaran naudzubillah ini ieu Kanjeng Nabi ngobobaan loba pendapatna loba bogodana loba rintanganna kunaon sifat ayat 17 gambaran bikin kurang dina sampai seperti 17 rokaat hiji nyata dohor seberapa Bu? Opat asar maghrib isya subuh 2 kabehna 17 ieu di antara nangdakeun Kanjeng Nabi dina kajadian tersebut eta asal-asalna di antara Kanjeng Nabi pendak jeung nyata Ibrit laknatullah alaih eta Ibrit ngagoda tapi Kanjeng Nabi cojong bae gancang cari kalau dibejakeun menyagos lah ya mah Kanjeng Nabi terus cojong bae lurus nanya ka malaikat Jibril wahai Jibril saha eta Ibrit laknatullah alaih parimari pawogo tapi Kanjeng Nabi itu peduli andai kata lamun anjeun nangarana nembalan kana eta Ibrit masyaallah tabarakallah loba urang nu kagoda kesimpulan nama dina syaratna aduana Kanjeng Nabi nempo hiji kaum anu keur ngabelahan guruna naudzubillahi min dzalik Pak eta kaum masyarakat waktu harita kaum anu sakilan dihajurkeun beulah deui suang hajur beulah deui man haula ya Jibril saha da kumaha eta bisi padeng urang Cibogor bisi badeng-badeng urang Alaswangi badeng urang Menes badeng urang Cigandeng tina Muhammad umat anjeun nu kumaha kitu eta Jibril siksa nu model kumaha jelema anu model kumaha takasakolna husau anis sekolah jelema anu nangkegeun berat kana salat masyaallah babogodana bunya babogodana eta di antara siksaan jelema anu ngalalawarakeun kana salat naudzubillahi min dzalik sedangkan jalma anu ngalalaikeun ngalawarakeun salat
maka ku Allah bakal diberi ancaman naudzubillahi min lewat hadis Kangjeng Nabi ari nu hukumah nyata al majaja ila rasul wal haqiqatu ilallah hakikat mah tetap datangna di Allah anu dia datangkan kembali kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man tahawwana bi sholati ma'al jamaati aqiballahu ta'ala bi isna asharata baliyatin naudzubillahi min daliku ancaman pikeun jalma anu ngalalawan ninggalkeun salat bari salatna teu berjamaah Allahu akbar. Nu mana nu pertama nya tadi ancam ku Allah jeung Rasulullah 12 balai salah satu di dunia wa salah satu indal mauti wa salah satu fil qabri wa salah satu fil akhirati ancaman 12 balai. Masya Allah tabarakallah ya sangat lagi kok baca hukum itulah kanjeng Nabi kita burutun nasi nah ulah wae teh aya punya imam pikir urang dan itibar ka urang sadayana jalma anu ngalorakeun ngagampangkeun kana salat bari berjamaah ditinggalkeun mus berjamaah salat bae teh berjamaah dosa komo anu teu salat bener Bu. Masya Allah tabarakallah. Nu pertama dianggap ku Allah ya Allah barokatan min kasbi wa rizqihi. Anu kadua dihilangkeun ku Allah dialan tina nurus sholihin. Cahaya kasolehan geus teu aya naudzubillahi min dzalik. Anu katilu ancaman di dunya bakal dipake kae ku jelma-jelma mukmin anu jelma anu pilok salat naudzubillahi min dzalik. Ieu di antarana ancaman pikeun jalma anu ngalalawan rencana salat anu opat nyaeta jalma nalika di sakaratul maut ngarasa nyaeta haus sakumaha hausna nyaeta nanti saat dibeurang haus sanajan dibere cai salautan sanajan dibere cai sakulah tetep ngarasa haus naudzubillahi min dzalik. Anu katiluna anu kagenep di anatan nakul maut nyata bakal dicabutna kayaan nyeri naudzubillahi min loba ancaman lamun kali nyameta teu centong-centong akanya bu aing dosa amat kenapa ki ustaz teh ulah ge ngan ulah khawatir Bu sanajan urang bari ancaman loba godaan loba ngalaksanakeun salat tetep ieu perkara anu diparentah ku Allah Subhanahu wa taala dina salat anu proklame sampai saeutik nyata 5 waktu anu asalna 50 waktu ilah anu dipake karesep ku Allah jeung ku Rasulna sanajan urang ngan petok sanajan bari salatna ka mana mendi aya Bu aya hadis anu sanesna deui bahkan bisa ngaunggulan salatna para malaikat lama khalaqa Jibril alaihi salam sewaktu Allah nyiptakeun malaikat Jibril eta malaikat Jibril sangat pohara anu kasepna kabina-bina ahsanu suarati mini jeung qala la orana khalaqtu eta malaikat Jibril Gusti naon tah aya keneh ieu makhluk Gusti anu paling hebat jeung gagahna anu kang gedena teh aya dengan anjeun Jibril cek Gusti Allah geus kitu kumaha eta malaikat Jibril syukur ka Allah Subhanahu wa taala atas nyata diciptakeun ku Allah dengan kebesarannya Allah malaikat Jibril anu panggagahna panghebatna pangkasepna syukur ka Allah ngalaksanakeun salat 2 rakaat sarakaatna 20.000 tahun 2 rakaat berarti 40.000 tahun tapi eta ngabandingan karena sholatna umat Islam tapi umat Kanjeng Nabi sebab naon ilihanna sholatahum bi'amdi wa anta sholaita bi ghairi amdi tuh ari sholat anjeun mah Jibril lain parentahan kaula 2000 tahun 40.000 tahun tapi sholatna umat Kanjeng Nabi bari petok leutik awakna gede hutangna bener wa afkarun kasiratun kahayana loba hayang mobil ke salat Allahu akbar terong aing takan iblis bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tina bela dirinya loba urang mah nisyanun walau sahwan manuksanun tumiasidateun
sanajan loba lalina jeung pohonna jeung loba kakuranganna ieu urang mah bener Pak kamana mun di salat Allahu akbar gopak hayang wa akbar mun kasih cita-cita na ngabade ke salat padahal mah kamana mun di ai dina ai sukan boga kamari leuwih ka dina hade inna sholata wa nusuka maya kade urang kitu dengan bakal urahan dong nade kok sampai kadinya ngacaprak hade bener aduh bapak-bapak tuh ayo nyambut lah itu ngasih dana itu geus macam-macam wa akbar mun kasih urang hayang wa kabiratun dangbeng dosana gede ngabar tapi cek Gusti Allah ini uhibuli ana sholatahu bi amdi tuh kaulah resep sanajan 2 rakaat bari ka mandi bari poho hakena mencidat hakena bari poho hakena ka Allah tetep dipake ka resep ku Allah subhanahu wa ta'ala sebab urang mah loba gogodana semakin loba gogodana ngaloba perlawanan tetap dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala ulah berkecil hati Pak Bu sanajan kurang sholat bari kamana mandi benar daripada kamana mandi ke sholat mikirnya sholat kamana mandi ngan ditinggalkan kurang cek mungkin pikih mah sah bae gitu qasdu ta'alur ta'yina benangkeun minimal eta seperti itu sholat ngan cek ilmu tasawuf mah kada urang hari di bae mau dina kitab Sirul Asrar la tasirul sholatu ma'al goflatil qalbi Allahu akbar tesah sholatna mun hate dibarengan poho ka Allah subhanahu wa ta'ala mana teman main kah itu yang ngomong mah ngejulunya golbuk ai tadi sahi kesakah perbandingan bikin kurang berupaya dan berusaha untuk mencari ilmu cek bikin silahkan sah sanajan urang sholat Allahu akbar minimal cek Imam Syafi'i qasdu ta'arudna ta'ayina benangkeun eta bisa ditugas ulah ngaran lagi manusiawi urang sama namun dengan berupaya hade eta untuk khusyuk ka Allah dengan cara apa urang untuk khusyuk ka Allah dengan secara urang ngangan ilmu benang kabeh guru urang apa hoyeun danda dina pikir dibedakeun guru urang ieu masih pintas gambaran kumaha cara hate khusyuk ka Allah tah di antara naon kita tanamkan bagaimana ketakwaan tulang beugak ieu ulang nanti ganti kabarnya mau Ustaz Ade hari turunnya Ustaz Ade bisa nulis bagi jana nah ada masalah nama restriksinya masalah yang penting orangnya ini itu iya itulah diantaranya kalau hati orang hayang musuh ke Allah mual hasil la yasul min khosyatillah illa bi budawamati dikri mual hasil kenapa dikir hati sieun ka Allah lamun teu dibarengan dikir ka Allah ilah di antara dikir anu maha dikir nabi isbat jeung ismudah dikir la ilaha kata nabi Allahu Allah tingkatkan kurang keimanan orang kau Allah supaya orang nyampe karena derajat sieun hate kau alias khusyuk belajar untuk mencapai derajat khusyuk kurang dina waktu hate ke eling ka Allah dina waktu ke salat ini mah hati Allahu Allah Allahu Allah namun aya jajaran nanti keteranganna para ulama tasawuf ngabedakeun dina Kifayatul Aqiyah atang ekonomi tugian sisina qad ajmal urafu jalauhum ala an afdala ta'atilil lahil ula hidul yang pasti yakunu khurujuha wa dukhuluha billahi bil malail khala nyelana nggak ibu sepakat para ulama tasawuf ahli tauhid bikin mencapai derajat keimanan ke derajat khusyuk kurang ka Allah hate ulah eureun nyata eling ka Allah hibdul li angpasi ngarasa ampekan keluar khurujuha wa dukhuluha manjinge hain apas wa dukhul khurujuha metune hain apas wa dukhulul lan manjinge hain apas asup keluarna Allahu Allah di ngarangan cek ilmu tauhid omi tarikat torekoh kolori anak sabina di ngarangan torekoh naksaban dia iya di antara eta hibdul
anu pas ari teh nutur la ilallah aya jajaran nabu aya keterangan anak teu samang-samang sabaraha ulama ngabedakeun lamun teu aya jajaran nu ngaran zikir thariqah qadiriyah naqsabandiyah teh aya keterangan bahkan musalsal nyata zikir nyata diperintah ku Allah Subhanahu wa taala guruna nyampe langsung Allah memerintah. Ya ayyuhalladzina amanu wa dzikrum katsira wasabbihuhu bukratan wa asila ayat Al-Qur'an. Di mana ada dapat di la ilaha illallah dua ngepung bedul. Lain ngepung bedul. Aduh dua ngetorek bae. Ya Allah mah ketorek tenang mun. Oh sahanu torek ogo. Benar. Aya ge hate urang anu teu teas wayajibu alal muridi ayat kurobi kuatin tamatin bihaitu yang komutasimun wayahtaju min pauki robi min pauki asobi ilang min pauki asobi ilang mirosil asobi mirosil robi ila asobi kodamai itu apalagi amat dua yusur wajib alal murid wajib nabi tapi nosania karena jelma anu murid anu hayang menghadap dengan karidon Allah ayat bi buatin tamatin kalau mikir anu harus la ilallah bihai sulayal babihim tasul kalau dina hake urang sadaya dengan Gusti Allah wayah taju gerakkeun oyakeun hake urang minimal tina luhur hulu nepikeun ka jalin suku urang supaya jadi saksi kitu di antarana aturan dikir kabagi, dikir lisan, dan dikir kolbi. Dina kitab kami hukum membedakan adikul kismani, dikir lisan, biharfin, wasautin. Dikir kolbi, biharfin, warasautin. Dikir lisan mah, walan kuaya huruf, tujuan kusuar, suara. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta dikir tulisan dengan suarana hurufna aya nyata kalimah la ilaha illallah wa qalbil ku hate nyata dikir naksabandi Allahu Allah keluar aliran ruh urang supaya dikir ka Allah Subhanahu wa taala teu mati mana eta dasarna da kula matacan nyaho silsilah guruna saha bisi kula mah bisi sasalin sesat doang tanggung jawab ke urang ieu eta dikir thariqah qadiriyah anu sangat luar biasa dimasukna para ulama ngabedakeun dina kitab Tamirul Qulub dikir qadiriyah wa naqsabandiyah insyaallah nyata anu tos beati kadu Parasi ti kadu Bangyor ti Sukacai ti Karawang menangke kabeh ti kadu Bongkok mabantus kadin kengingna tina Syekh Suhari kenging dikirna tina Syekh Mama Agung Asnawi Caringin Mama Agung Asnawi Caringin menangkeina tina Syekh Abdul Karim Tanara Syekh Abdul Karim Tanara kengina tina Syekh Ahmad Khatib Sambas kengina tina Syekh Samsudin kengin dikina tina Syekh Muhammad Murad kengin dikina tina Syekh Abdul Fatah menang tina Syekh Usman menang dikina tina Syekh Ibrahim Syekh Abdul Rahim menang dikina tina Syekh Abu Bakar menang guru dikina tina Syekh Yahya menang guru dikina tina Syekh Hisamuddin tina Syekh Waliuddin tina Syekh Nuruddin tina Syekh Sarifuddin tina Syekh Samsuddin tina Syekh Muhammad Al-Hatta tina Syekh Abdul Aziz tina Qutbul Auliya Kanjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirran haji anu sangat muharram Kanjeng Tuan Syekh tina saking dikir ayo la ilaha illallah tina Syekh Abi Said Al-Mahjumi Syekh Abi Said Al-Mahjumi menanggulah Syekh Abi Hasan Ali Al-Hakami Syekh Abi Hasan Al-Hakami menanggulah tina Abi Farod At-Turtusi Syekh Abi Farod At-Turtusi menanggulah tina Abu Wahid At-Tamimi Syekh Abu Wahid At-Tamimi menanggulah tina Abu Bakar As-Sibli Syekh Abu Bakar As-Sibli menanggulah nyata Syekh Abi Qasim Junaidil Baghdadi anu itu di kota Solo Sirul Haji Imam Qasimnya Uzbekistan di mulai Turki ampura bina Uzbekistan dari mana bawa orang kita apa dari Rusia ini punya pulang kita apa di mana bawa tempat mereka dan berlanjut Tegal beli di mana bawa jauh perjalanan posnya 20 juta subhanallah kita sampai ke dia bu eta ilmuna kau urang tinggal kurang kali ngagali deh bu terus dinasa hari eta musarnana
sahabat Qasim Junaid Baghdadi menang guru dikit natina Syekh Asyikti. Syekh Surul Asyikti menang guru Syekh Marufil Kamhi. Syekh Marufil Kamhi menang guru Syekh Abu Hasan Ali Musa Syekh Abi Hasan Ali Arido. Syekh Abi Hasan Ali Arido menang guru natina Syekh Musa Al-Qadim. Syekh Musa Al-Qadim menang guru natina Syekh Ja'far Sodik. Syekh Ja'far Sodik menang guru natina Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir berarti guru natina Syekh Zainal Abidin. Zainal Abidin menang guru dikit natina Sayyidina Husain. Ijuna daripada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain menang guru dikit natina Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali menang guru natina Habibu Khatimul Anbiya wal Mursalin Kanjeng Nabi besar Muhammad. Kanjeng Nabi malaikat Jibril ya Allah subhanahu menyiptakan 7 lapis langit 7 lapis bumi. Subhanallah jelas buku sasang ieu dikit lamun di gogo berenang rok dengan dikit rok hausan ke punggudul ari maksiat nu ageung tunggal dicicingkeun benar anu rikit kalimah la ilaha illallah digomborok lain teh hardi benar jaga hati anu kalimah tauhid la ilaha illallah digomborok jeung edan rokna isi edan bikin edan ka Allah daripada edan kana rangga benar pusing edan kana rangga mah hayang tahu dituduhkeun mabuk leuseun edan ka Allah mah antepkeun inna qaula la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atu wa tis'ina baban minal baliyati wa adnaha alhamdu. Tuh, inna qaula la ilaha illallah sabener-bener ucapan kalimah la ilallah bisa nolak 88 pikeun jelema anu maca beunang nyaeta 88 balai musibah bencana tsunami gunung longsor minimal wa adnaha alhamdu paiseutina musibah paisanya dileungitkeun ku Allah kabingung. Subhanallah ieu diantara jelema anu percaya nyaho disengitna sok maido bae di mana dasarna geus nyaho dasarna nduh ka hati mah geus nyaho jelas tuturanna jelas jajaranna kitabna aya coretana aya guruna musalsal Allah subhanahu wa ta'ala digeureukkeun ari maksiat minuman segalana jabla dicicingkeun benar ieu geus salah aturan anu bahan pi endah isi gosa anu disebutna RT 88 balai bisa andai kata urang Cibogor dikir kabeh ka Allah maka Allah bakal diturunkan rahmat ku Allah subhanahu amin ya rabbal. Tapi kesaeutik jelema anu ngalaikeun anu ingkar dan aturan Allah ceuk Allah doharol pasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyaduku amilu alladzina alahum yarjiun. Tuh tembong kerusakan kemaksiatan di muka bumi akibat kelakuan jelema geus teu maksiat tsunami geus merajalela. Alhamdulillah kula bisa ngomong kene lamun sakiranna baheula kada tsunami bisa ngomong ge kuari bener waktu harita bencana dirantas dulu urang banjir longsor angin puting beliung nggak usah kena urang jauh kalau mulai tsunami aya di Cibogor Allah mah enggak begituan bu aya kasih si angin puyuh benar aya gempa bumi aya gunung karang si meletus naudzubillahi min musibah tidak mungkin bagi Allah. Geura memeh urangnya terjadi bencana geura dikira ibu saya bencana la ilaha illallah la ilaha ini bapak dia beresek pak ini disita tembok aduh benar ayah dikir urang dikir mujizat muji lamun ayah muhad ada pak wau dikir ayah paeh karah la ilaha illallah benar ayah terdamai cicing paeh benar ayah saya musibah karena elit cek malaikat Jibril di mana dia Cibogor aing saya musibah karena inget kai dia aing cek peribahasa cek dokter lebih baik mengobati lebih baik menjaga daripada cek dokter teh lebih baik menjaga daripada lebih baik kurang dikit kalau Allah terdamai yo ternyaman tertentram damai alhamdulillah dikit orang sebelum datangnya musibah magus musibah karena eli benar atau ketinggalan bro ketinggalan guys coy ketinggalan kekurangan benar
terus terjadi musibah kalak eling benar. Iya di antara yang kesalahan ada tersehat orang cager lagi cuma lagi dia di mana baik mod terus cager di mana baik dia sarwiti. Oh di air tercager tersehat mana di air musibah berikan Allah aku tapi kuat dengan diri huntu. Oh di ampun ke air terus cager pohon dia bakal benar. Oh kurang malu bakal keling Allah subhanahu wa ta'ala benar. Iya di antara nabi kita ilah Allah sangat bergerak nyaman guru dia supaya orang minimal kabawa kabaredogan gak nyata kakaitan kudi ke minimal orang kasutun rombongan benar. Minimal ceknya kita tanggul qulub kun ma'allah wa lam takun ma'amangkan nama Allah kerujukan anjing kabeh jeung Allah khairu suhbah ma'allah anu kang beuy bagusna kerujukan jeung Allah wa ilam takun ma'amangkan nama Allah andai kata orang tajam bisa nyebut kalimah Allah wa Allah dengan jelmaan geus deukeut jeung Allah kabarna dikir bersama-sama ahli dikir kitu subah urang kabawa rombonganna Abah Wildan urang subah urang kasih rombongan cek cek urang Cibogor mana rombongan Abah Wildan alhamdulillah malaikat Mikail karena bingung dengan rombongan di mana ya merja sarwiti merja saja pengajian untuk di malam minggu disebut rombongan di mana kalau ngomong kalau parasi di kiriman maca Quran ke daerah ke maca Quran kita tahu godaan benar halimu teh mak Bismillahirrahmanirrahim dawa kuatil wa fi alaysa liqati akadiba ma Hollywood mulai sadaqallahul adzim mana di Hollywood nah Hollywood remor sampai ke ajur pasti ibu jeung anakna aduh manehna main eta mesti sarwiti geuring unang kena mak ceri ibu ayo ceri sedih saya kamu mau jadi pincang sukuna sedih batu nu main mana nu ceri batu nu main nanti menang duit asa gini mana naon coba dipikir bu ayo wakia Allah ilu ceri dan saat itu tuh sangaran pajaibul nah saja itu tenang deta batu nu menang duit ke sisi pajaibul sarwi itu masih menang orang Cibogor benar. Aku mikirin maca Quran, menang maca Quran, alhamdulillah. Iya di antara tontonan jadi tuntunan, terlalu kita buat tuntunan akhirnya dicari tontonan jadi tuntunan ya naudzubillah min dzalik. Sedemikian kanjeng Nabi geus anti-anti saya di zaman alam mukmin alam umati layak wa Islam ila ismu wa la minal Qur'an ila rasmu wa yu'amiruna masajidahu wa yakhrubun an dzikrillah. Iya di antara standar anda cekan nabi bakal datang ke umat kaulah Islam tinggallah Islam hanya setelah Islam bu mereka dua KTP Islam kalakuan maju mabungau bener lu halal dihakan hujan disipais lu subat empat lu halal biak dibegi-begina bener naudzubillah min dzalik loba anak kurang di agama Islam loba sekawur naudzubillah min punten lima punten bu di mana-mana eta kori mah guru jeung murid di pesantren eta kori mah ieu guru nu jalan murid terhati ai mah tuh kana teh Abah Bilal mah ulang nu jalan murid tah geus bertahan di luka geus melotot cenah dia doa pindah enggak pindah terus saya terus kemana terus nabuah terus teh masuk terus baheula mah pulang guru 17 tahun terus sampai di kantor cicing bae terpundung kuari mau guru kalau murid hari itu dipindahkan kok bisa pindahnya aku murid kayak kosong kena sepasalah lagi kan tapi 5.000 nangis sih kalau enggak mau pindah kok jauh bayar cuma 5.000 pindah ke naik guru sekali dia 5.000 bagi Allah punten hari sekolah 70.000 bawaniangan layak berislam nilai bener pelaksanaan lama selesai survei membuktikan 5.000 pindah rok nah di nama mayat kena sabulan 5.000 70.000 bebelaan yang terhati di sekolah. Masya Allah tabarakallah iya anu sangat kuharap miris Islam tergencet benar survei membuktikan udah lalu di usulobat tontonan jadi tuntunan semacam-macam ayo iya itu walau minal Quran ila rasul Quran tinggal Quran bukti kalian anak orang loba kori lalu survei menurut BMKP atau nabi menurut penelitian badan intelijen Al-Quran
dan lagi 80% jelema anu geus maca Al-Qur'an, ngan 20% anu maca Al-Qur'an anak urang. Benar. Bukti di jalanan maghrib Allah langsung kuping. Lu mana dia? Orang Melbourne nanggalana. Oh, telah apa saya tahu? Allahu Akbar. Ya Allah, tidak ngaji dulu cuma maghrib sampai jam 8. Benar. ML terus wewe Facebookan bu eta budaya aku di masya Allah lah minta pakulang wipi WA adalah wipi lah disingkat tetap wanita indah di tempat sepi. Benar eta wipi budaya anu syahiliyah eta terus wipi wanita indah di tempat sepi terojol WA terus di tempat indah menerbitkan dari di tempat sepi kumaha di WA nah WA dewek WA naudzubillahimin dalil ini jelas ibu na aina terojol Facebook nah Facebook tadi na kempes jadi kebuk es cendol kalapangan gundal cendol naudzubillahimin ini bukti bu akhir zaman ditontonan jadi tuntunan budaya Yahudi jeung Nasrani terus meraja-raja tanpa disadari kurang hancur aja munasabah ya dunia bisa ngabubrak geus Allah secara macam agama geus Allah belak-belakan kurang kamunya kalau masalah cebol kabehan terus gambaran seperti itu bu dijajah kurang anak-anak kurang yuk secara di dalam tanpa disadari aja pernah heman rumah terusan kita beri heman di tablet isi edan bila saya sendiri enak kayak gimana akhir Allah ngaji deh bener gak mudah kecuali musuh buji kabeh kesampitan kebiayain yang hidup kabeh kesengit kayak semua Masya Allah tanpa disadari kurang ibadah dijajah ku Yahudi kabeh begini dan selalu melakukan bekas bukan adu ML Instagram segala kok Allah mata kurang gedai ngaji salah gedai mata kurang dong tadi saya potong doang asal terbuka asal salah saya itu sudah kalau ulang ke ini gelombang kanan SMS kumaha geus Facebooknya WB aya SMS aya gak di Facebook aya SMS tolojol nah semua manusia pada stres benar singkatan eta tina WB karena WA karena Facebook karena SMS naudzubillahimin dari ieu ucal yang Yahudi anggeus pernah diasuh umat Islam wala kurang ila rasmu Al-Qur'an tina Al-Qur'an ditapa kurang-kurang pak silahkan mana HP silahkan tapi lo dipikiran ulang yo udah perlu digenaun nanti jengnya duit apa nyerbeas dipikir buka lagi ayo jeung bobogo eta pula santri di mah ge ngakeun pula begitu usia sudah punya nggak beres kayak makan obong lain ngapalkeun kang nonton eta lah SMS video YouTuber enak aingnya pemenangan batu nulis ngapalkeun ila manawa minah miatu amili wa terus sampai kan aduh budayakan di belakang bangsa bola al-qalbu jadi mubtada berupa harus sholat kegiatan nabi jumiyah al-qalbu jadi mubtada berupa alamat rupana doma dohir ngaji tertimu ayang buah dada kami cukup anak haji matohir itu sih dia main kawin ya pak kemon sebenarnya dan nakib nah bagi dia itu gitu al-qalbu jadi mubtada berupa alamat rupana doma dohir ngaji tertimu ayang buah dada kalau dakwah anak haji matohir dia masih gitu dia mah akhirnya Allah bisa benar lemplek kabeh eta gambar Allah baheula niridan salat duha salat awabi dina nepel gili buat manggambar bikang Allahu Akbar naudzubillahimin dijajah umat Islam tanpa disadari pak terus terang tanpa disadari racun-racun Yahudi Nasrani geus asup kabeh merajalela umat Islam wajar munasabah yang musibah terjadi bertubi-tubi beres tsunami gunung longsor di Rangkas berdapat di Gude Aceh Sulawesi kamari kejadian di Sukabumi gempa komor Sukabumi mah kamari luas apa tukang ke Sukabumi kampung hilang kabeta eta coba kejadian nyata angin puting beliung naudzubillah gempa kamari naudzubillah min al-baraq sadayana wajar kembali orang ke jalan Allah la'allahum yarji'un gara-gara para bapak ibu orang diberi kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala gara kembali ke jalan Allah anu kacan dikir gara dikir geus sunah kali itu jajaran ayat kita na ayat guru na loba jelas musal-sal anu kacan maca Quran silakan loba maca Quran anu kacan ngaran beat silakan mumpung roh masih kena dikandung badan ilah
itibar ketiga daripada nyata Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Pak anu wajib ka surga haram ka neraka dikebedekeun hatena ku Allah melalui malaikat Jibril ari urang tah ieu di antara introspeksi diri urang kumaha carana ada urang lain ku malaikat Jibril urang tapi ku kalimat Allah timbul ke setik-setik belajar setik-setik hati urang nyata eling ka Allah. Ieu di antara pelajaran bagi urang hikmahna dina Isra Mi'raj urang tingkatkeun keimanan urang ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dina nyata kalimat la ilallah, kalimatul iman, kalimatul musyarabah, kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Kalimatul nyata miftahul jannah, kalimat kuncana surga, miftahul la ilaha illallah miftahul la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur kuncina surga la ilaha illallah kuncina surga la ilaha illallah iya diantara eta tenasa sok dimana 125 ke 200 masuk ke 200 ada yang minimal aturan guru perintah guru 165 di mana dasar eta nyokotna 165 aja kula mata aja nyaho 125 dina kapan la ilaha cek ilmu palakian malah ilaha illallah eta nyokotna la ilaha illallah hurufna la lam hiji alif hiji lam na nunu 30 alif hiji 30 hiji la ilaha tu alif hiji lam 30 hak 5 30 hiji tambah 35 30 genep lam hiji nya 30 genep tambah 30 hiji genep 27 tu la ilaha illallah alif hiji lam 30 lam alif hiji 32 genep 27 jeung tambah 32 salapan lapan Allah alif lam ha alif hiji lam na 30 huruf ayat 2 jadi 60 hakna 5 genep tambah 88 120 isi keterangan kalkulator tulis isi bola salah nulis gitu make kalkulator dina 125 tidak eta ada 125 kudu genan hiji ihsan kadua nyata genep rukun iman nu kalimah nyata rukun Islam ieu di antara anu kabawahan ku kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimatnya bikin orang nyusul ke Allah Subhanahu wa ta'ala bikin orang nyata mencapai karena karidon Allah Subhanahu malah mangger anu orang tarik-tarik ku guru orang sangkan guru orang anu mawa ternyata karena karidon Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai iman dan takwa tak iya di antara nalata takwa cek Imam Ghazali la yahsulu nyata min khasyatillah illa bi mudawamati dikrim wal hasil derajat orang hati husuk ke Allah terkecuali nyata orang kudu ngamayakeun dzikir ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah gancang carita Kanjeng Nabi ngalewatan alam malakut patamih jeung Nabi nyata Adam alaihissalam gancang carita kan Nabi kali 2 kali 3 kali 4 kali 7 patamih jeung Nabi Ibrahim alaihissalam geus dikejakeun banyak Isra Mi'rajna tak gancang carita langsung nyata malaikat Jibril langsung ketemu ke alam malakut di alam lahut nyata alamnya di Allah Subhanahu wa ta'ala paling argumentasi ngan dirinya lain Allah butuh tempat lain ngan dirinya pikeun nangarna mentakeun syariat Islam mentakeun nya kemarentakeun salat 5 waktu ayana di aras lain Allah butuh tempat lain kalau Allah butuh tempat berarti lain Allah berarti makhluk iya di antara Allah salah persepsi dina tidak daruri Allah tinggal butuh tempat tapi tempatna parentahna nyata waktuna nyata ku Allah diparentahkeun ka Kanjeng Nabi nyata di aras gancang carita 50 waktu gancang carita Nabi Allah Musa alaihissalam bergabung ka baik deui sampai ke 7 baik deui Muhammad
mal endah mal kuat umat kaulah ge Nabi Musa golde geus kuateun ngomong teu umat anjeun aleme pada galeutik gede hutangna moal pagere minta ka Allah moal pagere minta isin kenal Nabi Musa ulah bahasa urang mah isin selama waktu ge kita 5 bae kula kitu gancang carita eta 5 waktu aya hati nyata suara wahai Muhammad lamun bahasa urang ka ulah khawatir sanajan 5 waktu tetep dikalikan sawaktu jadi 10 waktu manja bil hasanati falahu asru amsalia sawaktu dibalas ku Allah 10 waktu lamun 2 waktu berarti 20 waktu berarti kali 5 waktu jadi 50 waktu ulah berkecil hati senajan kurang langsung 5 waktu tetap ganjaran nama jadi 50 andai kata orang kenal laksana 5 waktu berarti Allah 50 waktu naudzubillahi min dari ieu di antara urang hasilna dina salat as-salatu mi'rajul mukminin salat eta pikeun naikna derajat jelema anu iman ka Allah Subhanahu wa taala andai kata salat urang endah insyaallah besarakeun amal sakabeh urang bakal endah abi amal andai kata salat urang teh endah maka hancur faedah salat bahasa dulu waida pasar sayur amaliha andai kata rusak amalna salat eta maka rusak amal kabeh naudzubillahi min dalik ilah di antara para ibu bapak sadayana dina saperti salat 5 waktu ana sangat pohara dijanjikeun ku Allah dina alladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum bi rabbi wajhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulah khawatir ulah sedih jelema anu ngalaksanakeun nyata amal soleh ngalaksanakeun salat ngalakeun zakat bakal menang pahala ti Allah anu sangat luar biasa wala khaufun ulah khawatir masyarakat Cipogo wala hum yahzanun ulah sedih ulah khawatir ulah desieun nyata sieun ka neraka tetep laksanakeun perintah Allah jeung Rasulullah mudah-mudahan aya mangpaatna janji Allah dina Al-Qur'an walau an ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun andai kata hiji kampung urang Cipogo Bogor walau aman ahlul qura andai kata iman kabeh Allah subhanahu wa taala takut takwa lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard maka bakal dibukakeun Allah kaborokan anu aya di langit jeung aya di bumi yang penting hati orang percaya karena hukum-hukum Allah hukum Rasulullah karena ibarat ditulung Allah mudah-mudahan biasa ngalaksanakeun amin ya Allah ya rabbal alamin nusakiku ala kadang bisi bedaboros silang lampungan nyubukeun dia hapunten khud masofa wadah makadar wa qadir jan billahi darihur wala budur lima jarah lisan kalau pedang lukai tubuh masih keadaan sembuh tapi kalau lidah lukai hati hendak mana obat dicari buah kopi lampu yang disepanan ulah pokok Gusti ngalah urang dirahmatan buah kopi lampu yang disepanan ulah pokok kanjeng Nabi ngalah urang disapaakan amin buah kopi lampu yang disepanan ulah pokok kasalaki lumayan peot-peot kayak ulah ngeukepan buah kopi lampu yang disepanan ulah pokok kaki tsunami berkat gerakan busan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.